nyaritakeun salat urusanana pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun puasa pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun zakat pribadi urang jeung Allah. Urang nyaritakeun haji pribadi urang jeung Allah. Eta ubudiyah ngaranna urusanana pribadi urusanana jeung akhirat. Urusan dunia. Geus teu urusan dunia na engke patalina teh mah jeung hukum di mana-mana ka urusanana mun ngacokeun karak aya sanksi. Muamalah mah urusan dunia. Ya, tadi tah madukot tina cicip rasa. Berarti kan urusanana dahareun inumeun. Kuari malmusat teh nu diragap. Nu diragap teh baju, taragapkeun malmusat. Geus mana nu haram dipake jeung mana nu menang dipake ya baju, pakaian. Asupna malmusat wal hafizuna li hududillah. Aya aturan. Anu dipake ku urang teh aya nu haram, aya nu halal. Itu kene barang-barang malbusat, sendok, piring, pinggan, jeung sajabana barang-barang dapur, mana nu halal jeung mana nu haram istimalna. Malmusat karana termasuk awewe papa. Mana nu haram ditoel jeung mana nu wajib ditoel.